Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sadayana, nami Abdi Yuniar Kusumawardani di kelas 12 IPA 5. Dina video ieu kuring bakal latihan kumaha ngadamel bala-bala. Mimiti siapkeun heula bahan-bahan pikeun ngadamel bala-bala. Nyaeta aya tepung, cai, wortel, daun bawang, daun seledri, kol, cucuk kacang, bawang bodas, perasa, cabe taneuh, jeung uyah. Lempeng kacara ngadamelna kahiji motong wortel dugi ka ipis. Teras motong kol dugi ka ipis. Teras motong daun bawang dugi ka ipis. Akhirna motong daun seledri dugi ka ipis oge. Teras gaul tepung sareng perasa, uyah, cabe taneuh, jeung bawang bodas anu tos diumbuk. Tambahkeun cai, teras aduk dugi ka rata. Upami disebarkeun sacara merata, tambahkeun bahan-bahan anu parantos dipotong irisan ipis sareng aduk dugi ka rata. Nyiapkeun wajan, hurungkeun kompor, jeung panaskeun minyak. Lebetkeun adonan lalaunan. Upami katingalina ngambang, puterkeun bala-bala. Upami garing sareng katingalina coklat, angkat bala-bala. Solokan minyak dina bala-bala. Nempatkeun bala-bala dina piring. Sareng akhirna bala-bala siap dinikmati. Eta cara ngadamel bala-bala, gampang pisan, rasana oge ngeunah. Tah video ti kuring hapunten manawi aya seueur kakirangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.